Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ari itu munafikin alladzina eta pirang-pirang jalma istarau anu geus meuli ieu jalma-jalma munafikin adolata kana kasasaran bil huda kalawan pituduh. Ai tegasna istabdalu nyupri pangganti ieu jalma-jalma munafikin ha kana kasasaran bihi kalawan pituduh. Pama robihat mangka henteu meunang bati naon tijaratuhum jual beulina eta munafikin. Ai tegasna ma henteu robihu batian eta munafikin piha dina tijaro bal khosiru balik tarugi eta munafikin walimasirihim kusabab pangbalikanana ila nari kana neraka al muabbadati anu dilanggengkeun alaihi madarat ka munafikin. Wa ma jeung henteu kanu bukti ieu jalma-jalma munafikin muhtadina eta anu meunang pituduh kabeh pima dina perkara pa'alu anu migawe ieu jalma-jalma masaluhum ari picontoeunana eta jalma-jalma munafikin sifatuhum tegasna ari sipatanana eta jalma-jalma munafikin pinipakihim dina kamunafikanana kamasali eta tetep seperti sifat alladzina jalma-jalma istauqoda anu ngahurungkeun ieu jalma-jalma au qoda tegasna ngahurungkeun naron kana seuneu pi dulumatin dina popoek palama adoat mangka dina mangsa nyaangan ieu nar anaro tegasna nyaangan ieu nar ma kana perkara haulahu anu sakurilingna jalma paabsoro mangka ningali ieu jalma-jalma wastadfa'a jeung siduru ieu jalma-jalma wa amina jeung sentosa ieu jalma-jalma mimatina perkara ya khofuhu anu sieun ieu jalma-jalma kana eta mah dahaba mangka ngilangkeun saha Allah binurihim kana cacaangna ieu jalma-jalma atfa'ahu mareuman Allah kana eta nur wa jama'a jeung ngajamakeun Allah adomiro kana domir mura'atan karena ngaraksa lima analadi kana maknana lapad ladi watarokahum jeung ninggalkeun Allah ka eta jalma-jalma pidulumatin dina pirang-pirang popoek layub siruna henteu ningali itu jalma-jalma makana perkara haulahum anu sakurilingna eta jalma-jalma mutahairina bari ka sarung kabeh anitoriki tina jalan khaibina bari sieun kabeh pakadzalika mangka eta saperti kitu haulai ari eta munafikin amanu anu iman biidhari kalimatil imani kalawan ngadohirkeun basa iman paida matu mangka tatkala maut ieu munafikin jaa mangka datang ka munafikin naon al khaufu kasieun wal adaba jeung sisaan hum ari itu munafikin sumun eta torek anil haqi tina haq pala yasma'unahu mangka henteu ngadenge ieu munafikin kana haq sima aqobulin kalawan ngadenge narima mundur eta anu pira hurasun tegasna pira anil khairi tina ngucapkeun alus pala yaqulunahu mangka henteu ngucap ieu munafikin kana hak yundur anu lolong ang torikil huda tina jalan pituduh pala yarawnahu mangka henteu ningali ieu munafikin kana torikul huda pahu mangka eta munafikin layar jiuna eta henteu balik ieu munafikin anidolalati tina sasar au masaluhum atawa ari picontoeunana munafikin kasoibin eta seperti jalma anu kahujanan aya tegasna ka ashabil matorin
seperti jalma anu kadatangan hujan wa asluhu jeung ari asalna lapada soyibin soyubun eta lapad soyubun min sobaya subuh dialap tina lapad sobaya subuh ai tegasna yang jelu turun minas sama tilangit as-sahabi tegasna mega pihi anu tetep dina sama li sahabi tegasna dina mega dulu matun ari pirang-pirang popoek mutaka sifatun anu kandal warodun jeung guludug wa ari itu rodun al malaku eta malaikat al muwakkalu anu diwakilan bi naon bihi kalawan rodun wakila jeung dibasakeun naon sautuhu suara malaikat wa barkun jeung kilat lama anu sautihi gurilabna cemetina malak gurilabna pecutna malaikat alladzi anu ya juruhu ngagiringkeun ieu malaikat ka itu jalma-jalma bihi kalawan eta pecut ya ja'aluna pada ngajadikeun ieu soibin ai asabu soibi jalma anu kahujanan asobi ahum kana pirang-pirang curug ai ana milah tegasna tung ramuk bi adanihim dina pirang-pirang celina eta soibin min ajali tina sabab arah-arah min ajali suaiki tina sabab arah-arah pirang-pirang guludug sidati sauti ra'di banget suara guludug li alla yasma'uha supaya henteu ngadenge ieu soeb ha kana suaiki hadaro sieun khaufa tegasna karena sieun hadaro sieun khaufal mauti karena sieun maut min sama ihatina sabab ngadengena eta soaik kadalika eta seperti kitu haulai ari eta munafikin ida anjala tatkala turunan Al-Qur'an wabhi bari tetap dina eta Al-Qur'an zikrul kufri eta nyaritakeun kakupuran al-musabati anu disarupakeun bidulumati kana pirang-pirang popoek wal wa'idi jeung ancaman alahi ka jalma anu kufur al musabbati anu disarupakeun bi ra'di kalawan guludug wal hujaji jeung pirang-pirang hujah al bainati anu pertela al musabahati anu sarupakeun bil barki kana kilat ya sudduna nutupan ieu munafikin azanahum kana pirang-pirang celina munafikin li alla yasma'uhu supaya henteu ngadenge ieu munafikin kana eta Quran payamilu terus bisi condong ilal imani kana iman wa taraki dinihim jeung ninggalkeun agamana munafikin wahwa jeung ari ieu taraku indahu mungguh munafikin itu kafirin wahwa jeung ari itu taraku indahu mungguhna itu kafirin mautun eta maut wallahu jeung ari Allah muhitun eta anu ngaliputan bil kafirin ka eta kafir kabeh naonana ilman ilmuna wa kudrotan jeung kudrotna pala yaputunahu mangka moal lepot eta kafir ka Allah ya kadu hampir ya qorobu deket naon albarku kilat yakhtopu nyamar absorohum kana pirang-pirang panona jalma anu kufur ya khuduha nyokot kalawan cepat bisuratin kalawan cepat kulama doa samang-samangsanya angan barkun
barkun lahum ka munafikin masau mangka lempang ieu munafikin pihi dina barkun ai tegasna pidoi ihi cacaangna barkun wa ida adlama jeung tatkala poek alahim ka eta munafikin komu mangka nangtung munafikin wakopu nangtung ieu munafikin tamsilun eta teh conto li ija'aji kana li ija'aji wallahu a'lamu bimaknahi ma perkara bil qur'ani anu aya dina Al-Qur'an waqofu nangtung eureun ieu munafikin tamsilu eta conto li ija'aji kana ngagoncangkeunana ma perkara bil Qur'ani anu aya dina Al-Qur'an minal hujaji tina pirang-pirang hujah kulubahum kana pirang-pirang atina ieu munafikin wa tasdikihim jeung ngabenerkeunana munafikin lima kana perkara sami'u anu ngadenge munafikin bihi dina Qur'an mimma tina perkara yuhibuna anu mika cinta wa kufihim jeung cicingna munafikin amat tina perkara yakrohuna anu ngewa eta munafikin kana eta ma walau sya jeung lamun ngersakakeun sa Allah kana ngilangkeun ladahaba pasti ngaleungitkeun Allah bisa ihim kana pangdenge na munafikin bimakna asmaihim kalawan makna pirang-pirang pangdenge wa absorihim jeung pirang-pirang paningalina eta munafikin al-dhahirati anu dhahir kama seperti geus ngaleungitkeun Allah kama seperti perkara dahaba geus ngaleungitkeun Allah bil batinati kana paningali batina munafikin innallaha sa'nyana ari Allah ala kulli syai'in kana sakabeh perkara sya'ahu anu nangtukeun Allah kana eta syai' qadirun eta anu kawasa wa min ujung eta tetep tina sawareh syai' idhabu ari ngaleungitkeun ma perkara zukiro anu dicaritakeun ieu mah